Ayo. Aing naon ieu? Hampura ji, hampura da moal deui. Jak hampura bong. Hampura, ampun. Moal deui mah. Heuh hampura. Selamat menonton film Haji Koret. Waktu itu si gemoy kemana nya euy? Neng, tujuh naon? Nuju kieu we meureun katinggalin aku nuju naon? Gak ada direncangan mal neng ku AA. Ingat nengnya. Neng teh ka mana teh amang neng. Meni nu meka tinggal ku AA teh itu AA teh terus kangen terus lami. Kenapa sareng neng moal teh? Teman so AA teh. Ini teh selami teh kenal. Aya we atuh ka mana-mana ning mah anu ka mana wae. Eta we AA terus lami teu pernah sareng neng teh. Meni terus kangen teh asa kumaha maneh. Ini tinggal leungit wae sok AA teh. Meka rindu kita kasih moy. Apan ku si Ayah teh kengengeun. Ayah mana ayah ojak? Mun ojak Aku teu kedah di waro ayah ojak mah. Di dangu. Apa suka pernah neng sareng neng. Ate kangen ka neng teh. Daku neng teh kangen ka AA. Aku mah atuh kabarna. Alhamdulillah neng, AA mah sehat walafiat. Kumaha sulangsungna neng sehat? Alhamdulillah sehat. Nya syukur atuh kamu sehat mah. AA teh terus rindu neng ka neng teh terus lami pendam. Tapi AA teh Ari si ayah kemana neng ayeuna? Asa teh katingali ku AA kitu. Dinten ayeuna mah kemana? Saur nama bade bisnis Ayah teh sareng Mang Iin sareng Mang Bombon. Oh, na bisnis naon neng eta teh? Kitu wae si Ayah mah udah duduk ka bisnis naon. Sante aya ayeuna na ka AA teh. Si ayah teh biasana masuk ayah nguartosan upami bade bisnis teh. Oh, pantesan atuh nya eta si ayah mah kitu geuning kamari oge. Atuh diberi ku si ayah teh. Diberi neng ku si ayah teh ka sawah cobakeun. Ampun si ayah. Ampun beda. Terus di kumaha ku si Ayah? Neng, kamari teh AA teh diberi ku si ayah teh dibaledog ku batu. Da kana ieu teh neng tah kana mastaka AA teh untung teh ka rumah sakit geneng. Ditajong ku si ayah teh naonan. Ampun eta ka calon minantu neng. AA teh naonan dikalepkeun ka sawah ku si ayah teh. Dodot kana ieu kana tanu sawah geuning neng. AA teh kabuyeng neng ku si ayah teh. Eta mah menikah nyeri hatena AA teh ku si ayah. Aya kituna we ayah neng mah ampun bener. Si Ayah teh nya menibet galak-galak teuing. Gitu kan neng kamari teh di hate pokona ku si ayah teh neng. Teh menikah di balokkeun neng ku si ayah teh. Mah menikah ampun hayang ceuri. Tuh anu kabar itu ka bisi Ayah si Ayah diudag deui. Moal neng bener moal mah aya si ayah aya dan kemana geus si ayah kudu ngablu moal si ayah mah aman paling oge nuju ieu babadog si ayah mah jeung si Bombom paling oge semua jauh si ayah mah neng kitu ayah neng geuningan kana babadog wae Baruahan. Tah euy. Yo nyengan euy. Lumayan ieu yang disugi. Menang ngadu. Itu. Mulut jeung saha baboy? Itu si gemoy euy. Kokanianan si eta ka mah. Kakao. Sia. Wangi aya.
bejakeun ke si ojak aing. Tahu urang. Awas ya, cenah dibrek deui. Eta ngagayot. Eta tah kararange. Oi, loba jeung teh mah nogna. Nya jedek teh heuh. Eta tah bladinya. Mana eta tah. Bom euy. Ieu mah piduiteun bener, ieu mah berhasil nu kieu malah kararange mah. Pasti berhasil mah ieu mah. Naikna we. Mana naik dewek di wae korban ieu mah. Jangkung teh. Da orok ke bisaeun sebenarnya mah. Ya, Kru naik. Aing mah jadi duit mah hayang kieu an. Sok budek didorong. Sok kru sok. Idih, satu. Karakah kitu Sok hayo kru sok. Power. Ih, aya buru. Ih, hor. Aduh, satu aja atuh. Sok. Ayo. Eta naon recok euy. Eta bangunan goromolan kamari tah. Siga goromolan nu bapak dong. Goromolan THR eta mah harang-herang hungkul. Keun sak aing laporkeun deui ka haji tah. Bangunan ek madok tangkil tanu haji. Keun nangpikeun deui ka aing ka haji. Ya, keun siapa sak. Bom euy, loba sia ieu mah euy. Oh, Alus. oh sok atuh. Oh, heg. Mana gantar ieu gantar? Mana gantar? Sok gantar jadi. Alah, dewe. Oh, asa sokon. Enggak salah. Yo. Bruh. Aing naon ieu? Naon ieu teh ngaririweuh sia teh deui? Budak Mang Ojak tuh jeung si Uleun, apel. Naon ieu teh? Bobogohan tuh di ditu. Oh, kakapok teuing ngaran. Gue diantepkeun ke kamar oge di ditu tuh. Si Uleun jeung budak Mang Ojak, apel. Nu balik sia teh Cepi. Oh, kakapok ku aing kamari geus dibeurik oge. Matakan mata kebejakeun oge. Wah, ku aing panggih di mana aya manusana? Di ditu paranti biasa we. Montong kecak pan ieu usaha itu kararang ikan kajuan. Anak aing itu di ditu. Oh gampang eta mangke geus kajual duitna. Ah, sama nikah. Atuh sok atuh ah. Kene itu. Ih, itu budak itu. Pira ku diantep. Mangke atuh teu nyaho dewek teh kudu usaha ieu teh. Mangke keun bae deh male deh ieu atuh. Deh naon ieu teh make jeung deh segala. Leungeuna. Da dicoba kungkum atuh mana naon beremah molod. Nek kitu heuji we balik ah urusan aing eta mah. Da mah jadi duit eta mah ieu heula we. Balik ka ah nyingkir ah. Aing ah teu beunang ieu aing ganggu ke usaha wae. Aing mah. Ayo ah naik deh. Hayam teh kemana pada gitu kan kayak teh ka kut cara tuh pan hayam teh lepas ek nyatu di hayam teh kut kemana hayam itu reka Syukur aya Ji. Ayahnya tak ke yek marah hayaman. Hayam teh ringanan lalu pas cek tanya ratu. Gimana apa coy? Biasa tas di kebon Ji bieu tas ulah ala ye. Aya cikur cengek dengan geus ieu nyaah lebar. Heeh. An dieu teh Ji pas liwat. Naon cek jog di kebon haji. Heeh bieu teh aya ngecek jog kana tangkil di itu Ji. Heeh. Diintip dia teh sempet dipermanakeun. Saha ari heg teh biasa we goromolan babadog. Grup THR biasa THR, grup THR hungkul. Deka buah beak. Bener eta teh bener. Ji bom ojak ihin biasa nu tarangna harerang hungkul. Aduh, deka wakocoy, beak si eta mah pasti aya manusia eta mah deka. Deka. Biar geus meunang ting aya 2 karung maji da bieu kudu naek keneh. Rina wakocoy ya teh.
Bener itu di ditu keur ayeuna. Heeh. Heeh bener. Duh deka. Periksakeun. Lebar ji. Anu na tuh koconya, aek haji rek langsung ditepok atuh ah. Jung. Urak beak ke bana dewek yo. Siahkeun dirojok eta mah segera ku haji. Puas teh kah. Hakan rasakeun tah. Lah, Lu mah atuh jak cokotan. Tadi teh rupa ieu teh marurang teh. Ieu maning tangkil goblok. tah ieu mah tadi anjing. Aduh, Teh teh anjing. lain ieu geus ieu kasa ngajualna we. Wang nguseup. Laku. Oh bener Maha 100.000 mah kudu eta sakitu. Heeh, aya jang meuli udud mah Oh, 30.000 ewang mah. Mahi jang meuli udud mah. Heeh. Deui. 30.000 ewang. Da ieu mah usaha teh berhasil ieu mah. Oh, berhasil ieu mah. Lancar ieu mah. Yo, paingan lo kok ngalaporkeun ka dewe. Balik ge kelakuan teh yo. Ieu manusana teh yo. Paingan teh. Beak wae kuatan teh. Yo. Naon teh teh Ji? Jo datang-datang amek-amekan naon teh? Menang beja biar tiba kocoy. Bana dewe ka anu ngaruksak grup THR, ca anu ngaruksak ieu tarang herang lah. Ngaruksak lungku nu puguh mah. Nah naon itu ku gabah teuing ka dewek. Waduh, we ngomong teh. Dekat teh gagabah da si kocoy, da si kocoy masuk ka meja kena bener ka haji. Da ruksak bener dewe kato dikikil mah. Ayo we mah di aralaan. Eucreug teuing. Buah naon eta jeung bana? Naon nu diala teh? Naon eta sing puguh atuh? Bana jeung buing segala rupa we naon eta naon nu puguh? Sing puguh ieu teh naon anu geus diruksak? Naon buktina? Nyai, Oh. gagabah jeung ji serenteng we ieu mah naon ieu teh? Tah ieu naon Ji? Awi. Bisi papag yang dibiakeun an beureunan bana anu kurek digas abi kitu mah. Oh, tuman bom naon jelema Oh. teh kieu ujug-ujug serenteng. Teu ruguh. Tuluy atuh Aisyah eta ngalah naon atuh di kebon aing Aisyah teh rumah sama. Ngalah naon cia rea di dieu di kebon aing. Ngalah kararange dek tah di kantongan temokeun jak temokeun. Geuleuh ku haji tah ieu naon? Kalarange je. Tapi Udah haji mah sok riweuh teu puguh. Nanaon teh? nah naon ieu ujug bepeleukek naon ieu teh? Ari kieu cara nama aduh dewek beja bohong imah kocoy mah nyelakakeun dewek. Deka. Mata kan tong waka percaya tuh puguh saya teh kompayana. Sok ngabejakeun isu anu teu bener. Di mana ayeuna ku dewek ong apuk coba lah. Tuman mun sakitu mah naon teh lah deka seku teu balik. Teangan bom. Heula ayeuna wong teang wa kocoy teh. Tuh ceruk ngadu-ngadu masyarakat tuh guguh mah. Nah, Teang. keun hari kieu mah. Haji oge lah orang pasinikeun jeung si kocoy teh era dewek kumaha nih da geuninganan teu terbukti eta nu pukul mangala kararange dewek nanaon teh teu balik ngadu-ngadu dewek. Ah, matakan tong sok waka percaya. Dan rek ieu mah kumpulan THR rungku teh tara kagorengan mah deka nu sok nu halal jangan oge. Nu haram mah begelag atuh kana ti koro. Oh, hari kieu mah dewek percaya geuning nu puguh mah syariat teh geuninganan anu ku aing salaya dicuriga teh geuning nu puguhna mah heuh bangsa ngalah kararange kitu heuh asti semetanya mah aing percaya ka sia. Moal aing menang ngosol ka kocoy ngabejakeun ka aing mau percaya aing. Percaya ka ka sia da bukti ieu mah kadeuleuh ku mata aing sorangan. Heuh tah kitu aing ka jelema mah je ulah janji wae. Pan puguh ya buktina ga aing ngalah kararange nya euy. Oh man sih orang teang man. Teang, Teang mah. Yang ku aing lah. Ayolah. Ajak. Nya, dilacak damu urang babangsa deui mah kapangi urang. Percayaeun ayeuna mah. Si kocoy ku urang anu ti tanggawaduana deui. Heeh. Ayeuna mah pokona urang ngabdias kieu. Tanda. Kocoy. Ayo, tuh, ayo man. lah. Alah, deka. Asa kukeun nah eta. Jadi khusus pelaporan. Sugan we aing kapake ku haji jadi pagawe euy. Keun sia. Rasakeun tah keromolan teh. Pe pada gungku. Nah. Keun. Genah euy. Angin ngahiliwir ya. Aduhkeun ku aing lah barudak teh. Dewek hayang kapake ku haji. Sugan jadi pagawena
Kalah. Tika. Tika. Yuk, gosok. Yuk, rumah aja dia yuk. Ayo jangan mana euy. Senang jeung tarung poho. Ah, sia ka ieu mah. Buru. Ampun Ji. Kampura Ji, kampura da moal deui ja kampura bong. Kampura, ampun. Moal deui mah, kampura.